warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu Ibu bade ngadugikeun kumaha carana ngakses tab link di basoan MTS hiji Bandung kanggo hidup diajar bahasa Sunda secara online anu tiasa diakses iraha wae di mana wae gitu. Nah, Ibu ngagunakeun perangkat laptop, hidup tiasa ngagunakeun komputer atanapi handphone. Cara nama sami-sami wae. Anu kahiji, cara nanya hidup tiasa buka Chrome, terus pilarian Instagram. Kantenannya hidup kagungan Instagram atau maunya Gen Z teu kagungan Instagram. Terus pilarian akun di basoan MTSN hiji Bandung, omatnya profil picture-na anu ieu. Salajengna hidup follow heula atuh supados langkung rame Instagramna. Nah, si tab linkna eta aya dina bio Instagramna, kantun di klik. Tara, muncullah si tab link di basoan alias diajar bahasa Sunda online MTS Negeri hiji Bandung. Eta cara anu kahiji. Namun misalnya hidup teu kagungan Instagram, cara nu kaduana hidup kantun scan QR anu ieu. Eta otomatis satos di scan muncul kana halaman anu ieu keneh gitu. Jadi carana aya duanya gitu. Nah, kanggo linkna Ibu tos bagikeun dina wangun infografis. Nah, dina tab link ieu teh aya naon wae sih menuna? Aya anu simbolna kieu mangrupa latihan soal, anu simbolna kieu mangrupa materi wangun PowerPoint, upami anu kieu materi wangun video, terus upami anu A ieu wangunna assessment nya. Terus anu logona kieu ieu mangrupa LKPD hungkul. Tah upami anu logona kieu jadi aya materina heula nembe salajengna aya LKPD na. Nah, insyaallah ieu tab link teh atos ngeusi 2 materi nu aya di semester hiji kelas 8. Gitu. Nah, upami misalna hidup nuju bosen duka bade nanaonan terus diajar bade nyang hareupan asesmen sumatif, hidup tiasa pilih latihan soal. Nah, di dieu latihan soalna ieu mangrupa Google Form-nya atau dieusian ket hidup tiasa ngakses si soal-soalna gitu. Terus materi na oge ieu aya anu wangunna PowerPoint anu tos Ibu damel. Nah, henteu ngan saukur tiasa dibaca kieu hungkulnya, tapi tiasa oge di-download ku hidup manawi engke bade dibuka-buka deui tapi teu kagungan kuota atanapi sesah milarian wifi. Dan kantun klik download. Mangga tah dipimili ku hidup si PowerPoint anu tos ku Ibu damel teh. Itu nya. Tah upami hidup mukana dina handphone, usahakeun hidup tos ngadownload WPS Office atanapi PDF reader-nya supaya tiasa kabuka si file-file anu aya dina tab link ieu teh. Terus aya oge anu wangunna video, kantun diklik. Misalna hidup mah ali maca cakap ngadangukeun mangga. Tapi ieu mah peryogi kuota anu ekstra nya margi nu dina wangun video mah eta ngelingna kana YouTube gitu. Makanya tiasa dipelajari nyalira gitu. Terus nu salajengna aya naon deui? Di dieu aya oge asesmen formatif. Nah, asesmen formatifna aya anu wangunna
file seperti tadi file PDF jadi tiasa hidup print terus kerjakan atau nabi misalnya bu abi mah tekagungan kuota tekagungan artos kanggo ngeprintna mangga tiasa diserat dina buku tapi pami misalnya hidup tos kagungan printer kantun klik we ieu langsung ngeprint gitu nya. Nah nu salajengna asesmen formatifna aya oge anu ibu damel wangunna games ieu ibu ngagunakeun platform Playground gitu tah pas hidup muka engke kantun antosan instruksi ti ibu kelebetkeun si kode nya kanggo join game sapertos gitu. Nu salajengna aya naon deui di dieu pantenan ya urang teh supados lancar gitu diajar secara daring atau napi secara online ibu tos damelkeun LKPD tiasa hidup print sadayana janten engke di kelas teh kantun ngerjakeun hungkul gitu. Ieu rata-rata LKPD-na wangun PDF. Jadi usahakeun tadinya download aplikasi PDF reader atanapi WPS Office. Kumargi pami teu ngadownload dua eta moal tiasa kabuka. Gitu. Insyaallah ku ayana ieu tapling teh urang bade pendakan langsung di kelas bade patebih wae oge diajar bahasa Sundana baris lancar gitu kantun hidup pami aya anu teu ngartos taruskeun ka ibu. Nah mugia informasi ngeunaan cara ngagunakeun tapling ieu tiasa manfaat kanggo hidupnya utamina kanggo kalancaran urang diajar bahasa Sunda di MTS Siji Bandung umumna kanggo sadayana gitu. Nah, dicekapkeun wae videona. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.